Fenomena zaman kiwari geus loba imah beuki aralus jeung garde, tapi kulawargana beuki ngasara eutikan. Gelar beuki laluhur, tapi akal sehatna beuki harandap. Elmu kasehatan bareuki canggih, tapi kasehatanana beuki goreng. Indit-inditan ngurilingan dunya, tapi jeung tatangga sorangan teu wawuh. Panghasilanna beuki ningkat, tapi katentreman jiwana beuki ngurangan. Kualitas ilmu beuki luhur, tapi kualitas emosina beuki handap. Jumlah manusia ngalobaan, tapi rasa kamanusaan beuki ipis. Kanyahona beuki alus, tapi kaaripana ngurangan. Beuki loba babaturana di dunia maya, tapi teu boga sobat nu sajati. Inumanana beuki loba jenisna, cai bersih ngurangan jumlahna. Make jam tangan mahal, tapi sholat tara tepat waktu. Elmu beuki nyebar kamana-mana, tapi naha akhlak beuki leungit. Diajar di sakola beuki babari, tapi naha guru beuki teu dihargaan. Teknologi informasi beuki caranggih, tapi fitnah jeung aib beuki nyebar. Tontonan beuki loba, tapi tuntunan beuki ngurangan.